ilmu teh taneuh cai angin seuneu wujud ibu tina taneuh sari pati taneuh angin ibu artina napas seuneu ibu artina nafsu cai ibu eta sok nyurucut cai panon ai sedih iraha ibu nyicikeun cai kana panon tuluy naha jelema sedih make jeung nyurulung cai panon bener tuh Bu ieu teh proses ilmu ibu guguru tina taneuh debongan ibu diciptakeun tina taneuh cai angin seuneu tah taneuh diidep dileyep digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe taneuh teu boga panyigit dendam jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui pare ge aya deui matak lamun aya jalma nu boga panyakit dendaman bisa jadi si eta buah-buah taneuh sengketa nu omongan wae naik deui kana seuneu lamun ibu hayang salamet kuring hayang salamet guguru tina seuneu teh panas ibu salamet kuring salamet dengan catatan tong kapanasan diri ku milik batur tong karerab awak ku harta batur batur nu majuna naha urang nu panas tirisna batur nyen gedongna urang anu nyeri huluna batur meuli mobil urang nu ka rumah sakitna batur meuli sawah bisa jadi urang anu moderna kunaon eta lantaran kapanasan ku milik batur jelema nu kapanasan cirina teu narima kana takdir batur teu narima majuna batur teu narima seolah-olah dirina hayang jadi batur padahal Allah geus ciptakeun samilikna samilikna satakdirna satakdirna andai kata bapa hayang jadi kuring pek Pak kahiji geus lungse kadua geus capek katilu geus ripuh kaopat geus tunuh nu ngaran viral si horeng si mana horeng viral teh ripuh beger oge teu kaburu naon jadi naon atuh nu ditehangan hirup di dunya ibu onaman beres di dieu wangsul ka bumi ngong magrib dekul salat dekul isya ker kerek coba jelema kieu akhirna Pak sadar oh ternyata takdir lain menang kahaya mata lamun batur siri ku kuring batur panas ku kuring kop urang merek hayang mata sabab kuring ge lain menang kahaya mata calana biasa bajuna baju biasa ngomong ge ngomong biasa sabab kuring sadar manusia biasa lain manusia nu luar biasa mata ibu mun abdi ka dieu biasa-biasa teu kedah di kumaha gitu tah teu kedah bade ngaleueut naon teu kedah bade nuang naon teu kedah nu aya we bikeun